Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Ai lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam amut lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hate teh moal paeh lamun hate teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun puyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup kaburi bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti taqullahallazi ilaihi tuhsyarun kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring bakal dikumpulkeun umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat nu jadi presiden nu jadi raja nu jadi menteri jadi gubernur nu jadi bupati nu jadi camat jadi lurah nu jadi RT jadi kiai nu jadi wali anu jadi nabi nu jadi rasul nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala nu kasingsan teu bisa aya nu kasingsan eueuh hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun dipenta pertanggungjawaban masing-masing tanya sabaraha umur mata digunakeun naon celi digunakeun naon sungut digunakeun naon harta digunakeun naon ilmu digunakeun ka mana dan lain sebagainya di BAP mun urang salamat sorga teu salamat ngagejebur iyalah wattaqullah kudu sieun maraneh ka Allah ieu mah khususna tentang sayd tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram sing sieun melalui aturan Allah sebab urang bakal dikumpulkeun bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh saydul bahri buburon lautan nu aya di laut teh eta adalah mutiara ngan dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon carana kudu ka laut aya di laut berarti urang teh kudu silulup ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara di luhurna kudu make parahu heula sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan na ilah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman sok teangan ilmu marifatullah wa rasulih supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah
lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedelean urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae, per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu ma'rifat. Uhillalakum shaydul bahar, halal teangan coba ge ilmu ma'rifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bahar. Iya nih, iya termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang lelempangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli ma'rifah, iyalah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Iyalah ilmu muamalah, ilmu ubudiyah, ilmu muamalah. Wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukunna, salatna nu rapih syarat jeung rukunna, hajina nu rapih syarat jeung rukunna, kitu keneh zakatna, kitu keneh puasana. Kemudian kabelah dituna iyalah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur. Muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna, bab gade menggadena kudu nyaho, bab titip menitipna kudu nyaho. Kabelah ditulah munakahah, urusan pertikahanana kudu nyaho, datang ka urusan pertolakanana, peridahanana, pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saydul bahar, ilmu ma'rifatullah wa rasuli. Carana kudu kumaha? Wa hurrima alaikum saydul bar, diharamkeun karanjeun kabeh saydul bari. Carana adalah haramkeun buburon daratan. Naon buburon daratan teh? Ieu adalah alamul mahsus, alamul jismi. Jadi dua alam teh, aya alam ruhani, ieu adalah saydul bahar, aya alamul jismi, saydul bari. Haramkeun saydul bari nu mahsus ya we ulah aya kesenangan di diri. Mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah, mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu, mun masih kene urang dahar nu ngeunah, eta adalah alam-alam mahsus, eta moal waka jadi wali kos kitu mah. Berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah. Atuh kudu kumaha? Mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa, iraha tanggal hiji hajina Jumah geus nyaraho kabeh haji parwasa kabehan. Letik mangajal. Tanggal hijina poe Jumat, hiji mana Kemis, malam Jumat aya 7 darajat. Tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak, sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres. Malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung. Namun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh. Anu kamari teh nuturkeun ilmu falak, nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu, mudah-mudahan bener, tapi wallahu a'lam. Nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu. Lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin. Sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah. Malam Jumat geus 7 darjah. Dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan. Mun malam Jumat tanggal 1 pan ieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna. Bakalna jatohna ieu teh
itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung orang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana ngentak moal akbar atuh tahun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah sebab ai bulan mah kapan ayana di barat maton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus 7 darjat atau komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barokah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon di ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu makomo lantaran bulan kan ti ditu ayana teh di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu tuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak ceuk ahli fikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu dek lupatkeun mana ngomong sia keur carita geus pokona orang wari maula loba omong nurbo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge ya aduh cenah kiai nu menang na atut sebab perhitunganana lobaan atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengieun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji emang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diseret ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat
teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh. Jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya. Berarti kan ieu aya sutradara ieu dibalik ieu aya saha sutradara sebab shooting geus siap teh bintang geus siap urang teu nyaho sutradarana. Nah jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang cuman permasalahan tetap diangkat nu jadi gubernur nama tetap ai geus teu kuat tuh hiji geus sakitu bae mah ngomong heulana ulah panjang-panjang. Nomor kedua puasa ya puasa tanggal hiji haji kemudian berarti duana tanggal hiji hajina Jumat Sabtu Minggu kuari tanggal sabaraha 3 berarti orang puasa geus sabaraha poe urang mana ye berarti ayeuna Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumat Sabtu tarwiyah Arfah etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumut tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gedena ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9 8 ngaranna tarwiyah 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah sajelema nu puasa di poean Arfah kana kafaratan eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah sana tahun nu enggeus jeung tahun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masyaallah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna kadenge ku cilik urang teu puasa tolol bolon tambah jelema Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu arpahna poe naon Sabtu geus Jumat Sabtu tarwiyah Arfah teu mah geus ulah ka mamana di jero kamar geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh peureum geus pokona
daripada bentar dulu TV dulu pemandangan-pemandangan anu lain ka Gusti Allah naeta bandingan di jero kamar hees aya lebaranana ajengan kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate etana bae atuh pamajikan bungeun uyang aing cenah cek pamajikan kunaon teh hirup-hirup komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka buri bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji. Kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali kotrotin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae. Ya Allah ya Rabbi begitu netes set geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae eueuh masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 hah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga mbe hiji sorangan mbe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyileuk-nyileuk deui lihat nu hebat bata bigan
atau aya penampungan dirinya osok dibagi-bagi ke masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis keur teu na geus sabreu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih ya eta kos kitu. Nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa. Sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Eta nu paling hebat. Bisa tah makabehan guys. Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah, ya Gusti Allah, naon nu pang bagus-bagusna wiridan? Cak Gusti Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ye, tah mah wiridan biasa. Cak Kanjeng Nabi Musa, boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti. Tah wiridan biasa. Wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji, mun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen. Langit bumi jeung eusina timbang tek kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta. Di bulan haji mah kos kitu tah. Dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji. Timbang nu hiji di katuhu dunia eusina di belah kenca bakal beratan eta. Masya Allah matak cek ulah mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain kitu kayak kitu dari hartina cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik ke Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui belon lain gitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cocok kuari di Tangerang entak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngaji cukup di majalah cukup di koran di televisi internet dan lain sebagainya guruna ge Syekh Google nah iya bakal kumaha kadituna Masya Allah karim khawatir ay khawatir mah khawatir bayangan kadituna mah gerak Allah khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir khawatir gitu memang harus digerakkan ke Allah gitu atuh gitu bae ngan urang we khawatir perjuangan dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna jeung kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi
lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa. Para nabi pante kadege di Cikupa aya lahir Nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege baguran. Para nabi lahir-lahir di dari itu, mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horenganan lain lalaga mentak mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung ngucak urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididik na dangdur jadi teu kita kadaharan kos kitu teh ngaleremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia gerak ka Indonesia dibere sangu sia ku aing dahar tah henteu sia. Alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karan. Nah, tiris Yordan isukna berangkat ke Palestina ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa ngucap Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjidi hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jero ge hareudang gitu di jero tibalik artinya masjid-masjid mulai mati diceritakan bukan jermangan tilu la tushaddur rihal illa fi salasati masajida masjidi hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi mun urang salat di ditu dibere ti kelanganna 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat. Masya Allah. Masjidil Aqsa Masjid Aqsa 500. Tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu. Datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun. Atuh lobaan reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngan haju alhamdulillah teu kumaha pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap ngan lain make dadu tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah
tidinya haju minta ditarik deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh gitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh kan ada ngimpi ye kos kitu ngimpi banget kan ngahayap-hayap na Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngahayap-hayap bae taikeun di kalur kapal can kanyahoan ka manana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya henteu istikharah na teman salat bae biasa usul soalnya ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah kos kitu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jangan geus tadi aku ieu ku orang Indonesia welos tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyaratna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu tim mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping ngalagaan ceknya isi jelema tah lain meureun ieu tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosna teu ka Palestina ka Yordan komo begitu dibatalkan muarahna luar biasa perlu pertimbangan Kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi caknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatarina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu menang pisah eta basa kadar dalil doa padahal mah impian dia nu tujuan dia mempersilahkan los kadar itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu caknya sia kitu amat mah tuh nyana ngomong gitu harus demokrasi cara Kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hati kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadengi bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan ai berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit segala gitulah beritanya nah kakula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah kai kotak ge ulah sok coba-coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek ya nanti kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi aja nasi serian tidinya mah nanya segala rupa bager nanya zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul
Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantarannya nama teu maot ningalikeun ka urang muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus teh ya sekarang kitu Ashabul Kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah saurang petani nu boga anjing ta eta diajak jadi saurang mah meunang di jalan tamata jeung anjingna milu entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing Ashabul Kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirna nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang bau panjang sekian aku yang panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae hudang padahal 300 tahun bau panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng kitulah kaayaanana masyaallah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non kitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas Ashabul Kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih caknya na angel kumaha pugu Ashabul Kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun oke sih gitu bisa kawin di kaparawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tapa jelema teu robah Ashabul Kahfi
engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentara na Ashabul Kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeule tulang bohong tama tulang nang ngeundeunnan we teh aya di dinya tulang-tulang bohong nya teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isuk dak langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti ulah Pengki naon atuh aduh masyaallah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al-Mubasysyirina bil Jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojai di neraka nyangan coba besi aya urang sepatan ya dulu yeuh kunyana aya lu iman ya iya kok lu jadi kerak neraka kenapa emang ini iman mah iman cuma ngeridit saya dulu katanya waduh dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf bangun lu kenapa bukan dari kemarin-kemarin bak ketemunya sekarang lu ini untung ketemu ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya ya Allah ya Rabbi tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf dongeng sekilas supaya nyaho bae yang mah abeh cinta maksudna Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kangjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abe hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana yeuh urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jangan ente hiji insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jeung kiai pilih tanu kolot los
siapa aya karunya kos kitu insyaallah tahu urusan saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeuh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas megihna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawin mahal pun baheula begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten Kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin teh mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi nah geus walima encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisyat maka Abdurrahman nu sajan-sajana nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisyat langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang pangheulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha cek Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho ka rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikeun 2.000 teh tadi jeung naon nu dicekel jeung keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu kene dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cekangina pohara jasa kesimpulanna nama ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman saeutik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tahbirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna
aya 40 tapak pedang di awak. Tapi seri bae Abdurrahman. Begitu seri ditanya ku baturna, kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seri bae. Hayang syahid teu jadi cenah. Wah, jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna. Masya Allah. urang mah lain kitu pan. Kunaon sia ngalengis mah? Adina itu pae. Jauh jasa jeung urang. Masya Allah. Pemikiran Abdurrahman bin Auf. Ya, kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan. Teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama. Malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin. Cek nyana wahai ummahatul mukminin, garwa-garwa Kangjeng ulah mikiran naon. Satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar, minum, pake dan lain sebagainya. Kula nu jadi kalang dada. Hingga saya kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 30 putra. Geus putra angkat dan lain sebagainya. Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah kula nu tanggung jawab. Ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang, beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Jordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum baik sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih. Mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya, mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantak syahid keneh bae. Bahasanya na kula hirup kudoa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta. Teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknya batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah. Kulana tak untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah. Ih tah untung bae nya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung bae milider nya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah. Embe tina hiji jadi ribuan, onta tina hiji ribuan, kuda tina hiji ratusan. Gitu kene naon segala rupa ge dicekel ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah. Mantak hiji-hiji salah sahiji al mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga. Kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf. Masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina. Maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah. Terus ziarah kemana deh ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah. Urang membaca Quran dongengna Ashabul Aikah. Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi ziarah kami toha Kangjeng Nabi Musa. Ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Gitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib geus dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa. Tandana engke nu bisa mukakeun batu, bokakeun batu, tutup sumur. Jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi. Sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutupna make batu. Tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib. Ngimpina kos kitu wahyu. Bener bae begitu anakna dua, Situ Rohila jeung Situ Sofuro
tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iya cek ada teh iya endek minuman embe anak saha ye abi anak Suaib apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel doang kul saleuneun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong kok Kangjeng Nabi Musa bere cai min guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahana batu gede tutup subur ngan dikitukeun doang punyana jeneng gegeran tidak kadilos bener pak bener tidak kadil gitu tuh kali itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadede abah ditah kaditu oh aya tuh ayo leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah pun subur di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingkap bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka mana-kamanana emang kunaon henteu kunaon naon ayo lamun ente nyingkap atuh geus cek nya teh kaluhur gitu Masya Allah Kangjeng Nabi Musa geus mungeun tuh datanglah ka ditu ka Kangjeng langsung datang ka ditu buburu sagesa buburu nah ieu dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburu kuli ngangon salila 3 tahun akhirnya Kangjeng Nabi Musa buburu terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sopuro nyana milih kasih ke Sopuro kawin lah beres kawin jeung Kangjeng Nabi Syuaib langsung berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu Kasimeng ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung ngintek batu tek muncar cai minum nyana di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang ka dinya minum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi Lut sazum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang ka dinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bemeureunan darata haju bubuka nya di ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi 3 jam jadi eta zara campur-campur tungtung teu bareres sugan dikulan igerokeun kitu kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah hiji kos hiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek nya jam cenah sajam ieu geus 2 jam cek nya 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh bae 3 jam tungtung
barang ditanya iya angel amat atuh teu kadenge sakiana emang kunaon atuh eta ya hiji ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh laut mati teh cuman dengan tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit obat tina segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa kerikilna kabelah dieuna mah dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sadar beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap gitu tah cai panas usap-usap cager mun teu cager peupuhan gitu Khadijah Zahra terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr was-shaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijab terus kadituna wa samud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Saleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah Samud alladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu di jieun imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Saleh di Yordan terus ziarah deui ka mana ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahfi dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui antak Kangjeng Nabi Yusa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Masya Allah Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa aminu hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula
Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, aya naon? Abdi teh tebih ka Gusti Rasul, haju ima ndek minta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi. Saha anu dipercaya ku Gusti, maka tolong utuskan itu. Maka kayak tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat. Ta salat zuhur culak cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar, hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu. Ku Kangjeng Nabi abeh kadeuleu. Dileret deui jatuh digerokeun. Cek si dina Umar, pak aya Abu Ubaidah ditunggu. Abu Ubaidah tah ka dieu. Tuh. Maneh dipercaya jangan bagi soal waris tuh tah jeung si ieu ka ditu. Mentek kapercayaan nu pertama di dinya. Balik ti ditu Sidina Umar langsung nangkep ke Abu Ubaidah. Aya naon cak Abu Ubaidah? Maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul. Sugan teh kula nu diutus cek Sidina Umar. Kula geus gigieuan bae. Tapi teu diutus. Tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun. Sono hebat jasa maneh. Eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kadua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu nyitah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saha jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan. Dakwah maksudna ngon jauh. Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene. Jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna. Kami naik mobil bus ngeuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap. Ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu. Ieu ge kitu keneh. Nu ngaromong besi ngaguling. Nu ngomong nu seuri naon. Sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal. Salamet oge. Datanglah ka handap. Protes kabeh ka supir, aya eueuh jalan lain. Embung jalan dinya deui. Cak supir atuh moal jalan dinya ieu. Emang kunaon? Tadi ge salah ieu kami. Sia, orang salah jalan tanyakeun ge ka kabehan. Salah jalan orang teh mah. Atuh kami diajak kapuk-kapukan. Oh, ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh. Ieu mah tilok ka jalanan ku beus cek urang dinya mun ngomong urang nama. Ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu. Nah, ngan nya teu ngomong bae parkir. Barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek na aing ge moal deui cek. Parengan nyasab. Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta. Jeung Haji Pendi blon lah. Jadi nyasab, jadi di situ gaya nyasab segala. Hilalakon pohara ieu aya nyasaban segala ka gunung-gunung. Barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu. Masya Allah. Eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia. Negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo. Masya Allah kol. Pohara wortel, kangkung, segala naon gitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai. Percis kos diraok hidang begitu. Wah. Ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah. Di modalan tah mah make beusi segala make beusi di modalan. Lain lalagaan. Dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia. Saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga. Datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir mah resepna ngadaharna eta saladri. Oh subur jasa orang dia tiris subur. Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur teu kanyahoan iraha ayana. Wallahu alam sabaraha ratus tahun, wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan. Kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa. Mukjizatna boa
etalah ayat caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum didinya wudu dan lain sebagainya bahkan sholat. Gitulah keayaan di Yordan. Berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil. Jadi naik mobil 2 peting. Tapi bunga baik. Bunga teu bunga ge teh emang kos kitu kaayaanna. Deuk kumaha teu bisa protes atuh. Naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba. Kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah. Kulantaran urang mah teu nyaho lebah, di mana horeng eta kalempangan. Kanon kitu ngaranna kasoran. Datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an. Waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababiroh teh di dinya. Eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai, horeng Gunung Sinai teh watini wa turisina wa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan, Palestina, Mesir, Gunung Tursina mah panjang 3 negara. Bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureum sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna. Maka hanya dituduhkeun doang lewatlah terus. Gitu datanglah ke perbatasan dia naik kapal peri segala, naik kapal peri nyebrang, datanglah ke pelabuhan Mesir, naik mobil deui langsung ke hotel. Tidinya isuk nazarah ke Imam Syafi'i. Masya Allah, asa ngimpi bisa zarah ke Imam Syafi'i. Tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor, murid Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansor. Nu kurang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor. Tah kamari zarah ka ditu njana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i. Akhirnya ngimpi ka panggih Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijieun kula tah dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanna. Tidinya zarah deui kepada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam. Panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Iskandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam. Itu boga guru ngaranna Syekh Mursi. Anu jana geus pinter ngaji, sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun. Ieu ilmu tauhid geus aya, ilmu alat geus aya, ilmu fikih geus aya di diri kula, tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun. Tauhid geus diaji, fikih geus diaji, alat geus diaji, tapi salat mah woi ingetna ka mobil bae. Ingetna ka jabatan bae, sagala rupa tah. Inget ka ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu. Tah, teu beres ilmu, cek sato baheula. Memeh boga guru batin. Ayalah di dinya Syekh Mursi. Syekh Mursi teh diaduti ku manusia kabeh. Timimiti budak datang ke kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema ada raratan tadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali. Sedangkan di dieu antinya nama ka kos kitu tah Syekh Ato mah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan. Di aya nu ngaran sehatan. Coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusus coba datang ka dieu. Nanaonan sombong mah jelema. Di daratangan ku jelema loba kos kitu teh. Henteu datang bae heula ka ditu coba ge. Coba-coba aing coba-cobalah sana datang ke ditu. Coba-coba jelema kur ribuan gitu. Milunya na ngaji. Didengikeun gunanya. Jatiis bener sakena ieu. Ngaji ngeunaheun ieu.
aing moal balik cek kana deuk bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal encan kenalan kan geus jaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyaoeun cek kana wah bener berarti ya guru lain lalaga guys kula geus moal balik dek ka guru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabelah 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah hikam ieu hikam teh karangan saat terpanjang ke dongeng nama tak ieu kula kamari ziarah ka Syekh Athaillah terus ke Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah gitulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat para ulama-ulama salafus sholihin para aulia Allah terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 poe di Madinah langsung ka Mekah 4 poe langsung balik ka dieu sehat teu aya naon suaba sakali 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teu eureun aya saya mah datang ge nyanang itu aya tamu dengan layar teu kuat cak eleh salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasan di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro nu tas di mamana nu di imah bae gering nya ge dahar gos kitu ti ditu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek jeung peda yang ngamuk batu kata gakuari encan normal sebenarnya masih langleng kere alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabai alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki geus aya dek milu geura siap-siap ku ari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu Masya Allah makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah nah ka Kairo Al-Azhar kadinya ka Sidina Husein sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab dek maulidan dirinya teh di Sidina Husein Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah nah salamet kurang bisa ngaji deh bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktuna ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah mun minggu hareup ngabesan rugi insyaallah kumaha kersaning gusingan nya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi sama adapun jadi jeung teu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari
tinggal waktu hungkul janji minggu hari mudah-mudahan kurang kabehan diberes panjang umur diberes sehat anjeun ge gitu gini ke bisa hadir di tengah-tengah orang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kumaha ge ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sehingga harus bakal ceramahnya make bahasa Arab Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung ulah Allah karim ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya dagadaru yupradu bihukumatin bilasoh ari tatunuh tadi pastikeun kos tatu damiah tatu nu sakadar keluar getih doang teh eta mah teh aya kapastian yufradu pencilkeun bihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asohi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian Inasirokiki kimatuhu wajib dina urusan jinayah terhadap awak kaula yang nabi betama kimatuhu regala sabaraha duit ieu mah urusan di urang mah urusan roki amat igoiriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin gitu-gitu non gara-gara tatuan umurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku aya tatu kurang bayar sagitu andai kata leungina doang di tatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abidna kos hewan bisa dijual belikeun geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis oko sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang etalah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun teu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa illa yataqaddar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh tina hargana Bikaulin mana koso dina ucapan dina kos wiji mana koso tatu kurangna sabaraha etalah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsaya jeung poler dua papil azhar gimatani cekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga pelerna nyaritakeun peler kos embe aya ge peler embe ya atuh naon atuh kanjut kajut lebih jahat emang kadangnya aduh Masya Allah aya bisa karena dipotong berikutnya jeung kanjutna nurutkan cekaul azhar dua harga zakar sabaraha harga peler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjelema nu dipotong pelerna nu dipotong zakarna nu dipotong susuna eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan diome ku budak di susu saha aya nu belah ditu ge aya kontol zakat kapohan ngomong aing baru ampun segitulah zaman DI mah Masya Allah sadi mana kasih cekaul kadua bah kurang sabaraha pailah meangkos balas saya mun teu kurang atuh teu wajibna naon ya Allah ya tapi ieu mah keur carita abid babu mujibatid diat wallahu a'lam